medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konsleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia Sutina akhirna mah tiasa kasungsi ku Barjaya anu jadi guruna teras oge Jaka Kembang tiasa dialihkeun ku Barjaya kalayan dina kaayaan tanpa daksa ayeuna teh urang lajengkeun serial Si Konsleng dina jejer carios putu Si Konsleng tanding titisan Si Ruman karya Bagus Arspati. Wargi Dahlia urang caturkeun harita Jaka Kembang anu bari jeung nyandang ka nyeri lumampah nuju ka alas waringin. Tepi ka alas waringin puguh bae kaget anu lain di kieu nah si Garang Larang jeung Nyai Wulung kitu deui jeung si Dugul Waru katut Janaka ningali kaayaanana Jaka Kembang anu bebeja ngeunaan kajadian anu karandapan ku dirina. Jadi itu kejadian anak karenapan si Barjaya tetela jadi beda keayaan anak jeung kemampuan anak dari bisa dianggap enteng ayeuna mah. Nyai Wulung netep ka si Garang Larang anu jadi anakna teu lila terus ngomong lalaunan. Si Jaka Kembang bat kalaka jadi tanpa daksa kieu geuningan Garang. Kurang ajar si Barjaya geus wani buka diri tamangkluk teh. Eta mah sarua be jeung nang tangka urang lamun kitu mah Garang. Si Garang Larang ungeuk bari panonna mah netep seukeut ka Jaka Kembang bari terus nyarita. Aing karunya ningali si Kembang ya. Lumatak. Jong tibatan mana tanpa daksa mah mendingkan kieu we ya Kembang ya. Hah? Daripada tanpa daksa aing karunya yo mending kieu we ayeuna mah yo siap si Garang Larang ngalakukeun tindakan anu di luar dugaan leungeun katuhuna ngalakukeun gerakan dampaleungeunna ngeprak atau ngegeprak sirahna si Jaka Kembang puguh we menggunakan tenaga sakti harita si Jaka Kembang ukur ngageros sakedeung terus ngusek dina kaayaan sirahna bejad sapisan ajal binasa saharita sabu kiu siut prak krak jelas kusak bulu Jaka Kembang ngajampana jadi bugang awakna baseuh ku getih anu nyulurung tina embun-embunan sirahna si Garang Larang nyerengeh deui seuri ngabagikeun paneteupna ka sakur anu aya di dinya teu lila terus nyarita deui.
maning kane kojor sia jeung tibatan hirup bari jeung tanpa daksa mah. Pokona mah aing teu butuh jelema anu ripuh. Nyai Wulung netep antep ka Sigarang Larang anu jadi anakna bari terus nyarita deui. Ngeunaan si Barjaya teu bisa diantepkeun ieu mah Garang. Kumaha lamun si Waru jeung Janaka urang titah nindak si Barjaya? Sigarang Larang satuju kana saran Nyai Wulung anu jadi indungna. Tetep seukeut ka si Dugul Waru jeung Janaka bari terus mere parentah. Oh bener, maneh aya da cobain nyet Waru oge Janaka. Aing hayang nyaho ku maneh duaan, metu moal tamodaran si Barjaya. Kira ku maneh duaan teu becus ngabinasakeun mangkluk saurang. Kumaha maneh duaan? Daek? Daek mantok moal sia. Si Dugul Waru ungeuk teu lila terus ngawalon. Ya, akang mah piraku rek baha tu kana parentah. Komo ieu sasatna nindak anu jadi musuh. Paribasana utang nyawa kudu dibayar ku nyawa, utang pati kudu dibayar ku pati. Janaka milu negerakeun ka hayangna. Sanajan akang oge sarua sangguplah pikeun ngalakukeun tindakan ka si Barjaya. Pancen bakal dilaksanakeun sakumaha mistikna. Piraku akang duaan teu mampu ngabinasakeun si Barjaya. Nyai Wulung nyerengeh seuri teu lila terus nyarita deui. Ade lamun kitu mah Waru oge Janaka. Aing minta supaya si Barjaya ulah dibere deui ampun. Nasibna kudu sarua saperti halna si Wisrawa. Aing boga kayakinan maneh duaan pasti bakal mampu. Sigarang Larang milu mairan caritaan deui ditujukeun ka si Dugul Waru jeung Janaka. Pokona mah lamun maneh duaan gagal teu becus nindak si Barjaya nepikeun ka ajal binasa. Nganu ngarti nasib maneh duaan bakal sarua saperti halna si Jaka Kembang. Ingatkeun, aing nyarita lain ngan ukur bau sungut wungkul sia. Sigarang Larang mere ancaman ka si Dugul Waru jeung Janaka. Anu tangtu be eta ancaman teh lain ancaman kosong. Tapi ancaman anu bakal jadi kanyataan lamun nepikeun kaduanana gagal ngalaksanakeun pancen mangsa ngalakukeun tindakan ka Barjaya. Sigarang Larang netep seukeut ka si Dugul Waru jeung Janaka bari terus nyarita deui. Aing geus teu hayang neulo babangetan maneh duaan dilalila aja di dieu sia. Jadi lewe ade burukeun mantog lakukan tindakan ka si Barjaya. Ingatkan, aing nyambung neulo maneh duaan datang ka dia bari gagal. Kumaha? Arti? Nyai Wulung milu mairan caritaan deui. Sok. Ayeuna mah geura laksanakeun parentah maneh duaan Waru oge Janaka. Buktikeun maneh duaan bakal mampu ngabinasakeun si Barjaya. Aing oge sarua geus teu sabari hayang nenjo si Barjaya ngajampana jadi buga. Si Dugul Waru ungeuk bari terus nyarita deui. Tuh, kunaon dila-dila aya di dieu. Pasti da oge goreng duaan miang ayeuna keneh. Ayo, Janaka, urang tindak si Barjaya. Aduh geus kumaha wani nyeun masalah jeung pihak urang. Rasakeun si Barjaya. Tamat riwayat hirup maneh sakedeung deui. Geus kitu mah si Dugul Waru jeung Janaka terus arindit teu wani dilalila cicing sok sieun Sigarang Larang ngambek deui. Ngaranan geus ngambek teh buktina tindakanana taya nu bisa ngahalangan. Jaka Kembang nepikeun ka hanteuna najan balad sorangan.
Warga Dahlia urang caturkeun harita Injani jeung Bang Odek anu keur lumampah rek nuju ka Paguron Jayalaga. Geus kitu be meureunan kabenaranna teh bet diparengkeun panggih jeung Rahmi anu keur gede beuteung. Rahmi anu memang lunta kabur di Paguron Jayalaga. Lantaran karunya ningali kaayaan Rahmi anu keur leureuh di tempat anu ieuh bari diuk nangunjar lambar harita ku Injani jeung Mang Odek terus disampeurkeun bari terus ditanya. Mang Odek anu muka babaran lisan. Oke lain ya teh. Ari nyai ya keur naon aya di dieu? Mana keur gede botong kitu deui. Bet lumampah sosoranganan kieu. Ore ka mana ieu teh? Lainna naon mang-mangan nya kaget we. Aya anu gede botong keur leuruh di dieu. Sasatna ieu teh tempat jauh ka ditu ka dieu. Nah saha atuh ieu teh nyai teh? Puguh deui ari emang mah ngaran teh Odek Soledek si jago dengkek. Cik jelaskeun ka emang saha yo. Rahmi ngabagikeun paneutupna ka Mang Odek jeung Injani. Telila terus nyarita. Abdi wastanu katelah marahmi Mang. Abdi memang kabur ieu teh lunta ti Paguron Jayalaga. Sabab salaki abdi anu ngaran Barjaya anu mangur paguru utama eta Paguron tetela bet salingkuh geuningan jeung murid awewe anu ngaran Sutina. Mang Odek silireret jeung Injani duanana ngarasa kaget ngadenge omongan kitu ti Rahmi teh. Mang Odek tumanya deui ka Rahmi. Bet jadi nyambung ya teh yo. Pokok Mang ieu teh rek indit ka Paguron Jayalaga. Sabab nurutkeun beja anu katarima mah kabilang Paguron anyar teh. Tapi nah kitu petanya Barjaya teh. Abong kena masih kena ngora betresep kana ngalajur cinta kabogohan ka muridna. Ari Mang teu dibawa-bawa, teu diajak kana Bang Mang hayang atuh ari kitu mah. Injani netep seukeut ka Mang Odek bari terus nyarita. His, ulah dik. Sarangan ku heureuy atuh Mang. Kedupi ieu teh Rahmi teh tos lami aya di Paguron Jayalaga. Upami teu kaabotan mah abdi hoyong terang ngeunaan kaayaan anu saleresna. Da salira matangtos langkung uninga panginten. Tak nya kitu nyai. Cikan kumaha eta ngeunaan jujutan lakon urang Paguron ayeuna nepikeun ka aya di dieu teh cik jujutanna kumaha? Nya da pasti teh aya sabab musababna pangna aya di dieu teh lin. Anu mata jelaskeun ka Mang. Ngarajen tre tur jelas bisa ka Bandungan. Ceuk Mang Odek tumanya ka sang tukang Rahmi bet nepikeun ka lunta sosoranganan indit ti Paguron Jayalaga. Rahmi neuteub antep ka Mang Odek telila tumanya deui. Dupi Mang Odek sareng saha ari ieu teh Mang? Oh iya teh Nyimas Injani sasatna dunungan Mang Rai Naden Hambali minangka pupuhu Paguron Macan Bodas sakaligus ayeuna mah pupuhu Paguron Gabungan. Dah cik ayeuna mah coba jelaskeun ka Mang kumaha jujutanana pangna bisa nepikeun ka aya di dieu teh. Percaya ka eta dua jalma harita Rahmi geus teu asa-asa deui ngaguar ngeunaan lakon dirina pangna lunta nepikeun ka aya kadinya teh lantaran teu kuat ku hate anu panas ningali tindak laku Barjaya anu jadi salakina bet kalah ka aya hubungan jeung Sutinah murid awewena. Rahmi ngerasa geus henteu diajenan pisan kudu jadi salakina lir upama dianggap eueuh di Paguron Jayalaga teh.
Mang Odek jeung Injani ngabandungan kalawan Daria kana guaran Rahmi. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeun ngeunaan kaayaan dirina. Harita Rahmi terus mungkas guaran caritaanana. Tah, janten kitu mereka lantaran pangna abdi lunta ninggalkeun anu jadi salaki. Margi jelas diri abdi tos teu dipiharep aya di paguron Jaya Laga. Sabab Kang Barjaya katut sutina tos ngajenan pisan ka diri abdi. Mang Odek sirahna tigideug kaget anu lain dikieuna ku kalakuan Barjaya salakina Rahmi. Mang Odek tetep antep ka Rahmi bari terus nyarita deui. Nyaan nepikeun ka kitu na eta tindakan Barjaya teh bet ku tega kaniaya ka pamajikan anu keur kakandungan. Kurang kaget jeung aneh ya teh. Nah bet aya salaki anu saperti kitu tindakanana. Injani milu mairan caritaan. Janten dupi maksud ece ayana badi teras ngabejeng ka mana atuh? Da panginten angkat-angkatan teh kedah puguh anu dituju ari sanggam abdi mah. Komo ayana sasat menuju ageng patuangan kitu. Mang Odek satuju kana caritaan Injani anu jadi dununganana. Nyanyi mas bener cak donongan emang ya mah. Puguh bae kudu puguh tujuannya teh. Lalaina naon ya teh. Pokona masing karunya kana kandungan, karunya kasih utun anu teu boga dosa. Puguh budak mah panannya nu aya dina kandungan Nyai estu teu nyahueun neon-neon eta teh. Rahmi sirahna gigideug. Manehna ngarasa bingung rek lunta ka mana. Bagi paneutupna ka Mang Odek jeung Injani bari terus cumarita deui. Duka atuh Mang. Abdi teh nuju bingung bade lumaku ka mana ieu teh. Hari margi tos jelas di paguron Jaya Laga mah abdi teh tos teu betah. Ngacak init empa pamit oge sabab abdi geus diapilayenkeun kudu jadi salaki. Jadi duka atuh reka mana ieu teh anu dituju teh nya. Aduh. Awatos yo Nyimas. Opiraku dugikeun ka lumampa bari teu puguh tujuan mah. Aduh, coba kumaha ieu nu numutkeun salira Nyimas yo. Ari emang mah bat jadi ras kawak sorangan ieu teh tuh. Jadi rek kumaha tuh ari lumampah bari teu puguh anu dituju mah Nyai. Kumaha yo? Mang, entah kedah ngemutan abdi Mang. Abdi mah sejarek sakaparan-paran meh. Mung upami ayeuna Mang utama nama ieu Injani bade ka paguron Jaya Laga. Ieu saran ti ece langkung sae Di Injani mah ulah ngiring. Sabab kagelisan Di Injani bakal narik perhatian Nana Barjaya. Anu akhirna bakal neangan rupa-rupa cara sangkan karep kahayangna laksana. Seperti anu karanapan ku abdi oge ku Sutinah dina waktu ayeuna. Kitu Mang Odek. Injani. Mang Odek seuri ngadengi katerangan ti Rahmi ngeunaan Barjaya anu jadi salaki na siga kitu teh. Anu teu kaop ningali wanoja geulis langsung katarik ati ka pentang rasa. Jadi Barjaya masih jago cinta mereunanya. Teu kaop ningali wanoja hade rupa sok terus hayang miboga terus ditumpakan. Nepikeun kaneangan rupa-rupa cara sangkan laksana kahayangna. Geus teu mikirkeun kana dosa nu penting nganteur kasuka. Tah. Ayeuna Mang aya usul ya ka Nyimas Injani kitu oge ya teh upami salira aya dina kasapukan disarenganku Karidoan. Injani kerung telila terus tumanya deui ka Mang Odek. Kumaha kitu Mang? Cobi jelaskeun ka abdi. Kagungan usul kumaha Mang Odek teh? Mangga jelaskeun ka abdi Mang. Sok
Itu kedah asa-asa demi kana kasayan Mamang jelaskeun deh. Oh, namun rahasia saliran teh naon-naon. Mun moal kasinggung nya Mang tere kumawantun. Lamun Mang balaka ngeunaan usul Mang. Moal ambek, moal kasinggung. Bet, Mang kasinggung segala rupi. Sanggem abdi oge usul Mang Odek. Asal usulna demi kasayan tangtus. Ku abdi di satujuan, Mang. Nyanuhun atuh ari kitu mah. Ajanten gewe. Ari emutan Mang mah kumaha upami rahmi disarengan ku saliran Nyimas mun dicanda ka paguron macan bodas. Margi hawatos bari dina kayaan bebereuyeungan kitu lumampah sakaparan-paran mah hawatos. Datang tos tuang raka oge mun dan hambali bakal ngarojong kana naon rupiah anu dilakukeun ku salira Nyimas. Tah ngeunaan ka paguron Jayalaga mah pikeun nepangan Barjaya teh sabiasa Mang sorangan. Ngabili Barjaya katarik hatena ku Nyimas Injani anu antukna bakal jadi urusan anu henteu beres ka payuna. Tah kumaha upami kitu Nyimas? Satuju ya kana syarat Mang. Tapi raku ari Mang jol ka ditu nyalira teras Barjaya katarik ati kepentang rasaku Mang masa pedaku. Injani ngahulang sakedeung telila terus cumarita deui. Ada satuju Mang. Memang langkung sakitu. Ai margi cerahmi sakedahna mah ditulungan ku urang. Coba disareng sadoy atuh urang silih tulungan upami sane sareng sasama hirup. Tak kitu geuningan ceuk. Kumaha? Cobi numutkeun cerahmi. Mang Odek nutup antep ka Rahmi bari terus nyarita deui. Ari cak Mang mah nyai ulah ngarasa era di aku di paguron macan bodas gitu. Upami laras kitu nyantekinten nganuhunkeunana kana sagala rupi perhatosanana bete sangki masih kana aya geuningan anu merhatikeun ka jalmi anu keur nyanang tunggara. Ayeuna mah henteu kudu ngarasana langsa deui nyerahmi sing sugema kana hate malah ulah ngarasa tumarumpang sagala rupa. Sana kitu Nyimas. Injani milu mairan caritaan deui. Sakitu ceuk. Kang Hambali sareng abdi moal nganggap anu sejen. Ku abdi sareng Kang Hambali baris di angkeun wargi. Numawi teu kedah alit manah atanapi mah. Nanging kedah tu manina. Mang Odek nutup antep ka Rahmi telila terus nyarita deui. Tah kitu nyai. Anu mata kos henteu kudu bingung lumaku ayeuna mah. Jeung ieu dunungan Mang ka paguron macan bodas si Utun Omat eta kudu diperhatikeun. Da puguh henteu bogaeun dosa atuh si Utun mah. Rahmi ngabagikeun panuteupna ka Mang Odek jeung Injani telila terus nyarita deui nganuhunkeun kana pangajakna Mang Odek jeung Injani. Nuhunkeun ka Injani sareng Mang Odek anu kersa ngabantos. Tapi maksud Mang Odek bari nepangan kabar Jaya teh aya kaperyogian naon kitu Mang. Menawi abdi tiasa dipasihan terang. Nya eta kieu ya maksud Mang teh. Mang teh rek ngajak lain maksud teh tapi eta ada Hambali maksudnya dunungan Emang ya lancekna ieu Nyimas Injani anu ayeuna teh jadi pupuh paguron gabungan sarta pupuh macan bodas ya anu boga karep rek ngajakan kabar Jaya
pikeun babarengan kumpul aub ngahijikeun kakuatan tenaga mangsa nyingharepan kakuatan kajahatan utami nama kajahatan anu dilakukeun ku segarang-larang jeung usung esang kitu tah maksud mang teh mangsa ngemban pancen ti anu jadi dunungan. Rahmi unggut-unggutan ngarti kana caritaan ti Mang Odek. Telila Rahmi terus nyarita deui. Ai ceuk pangemut abdi mah jalma saperti Kang Barjaya manteu kedah diajakan mah margi dina dasarna mah Barjaya teh sasat laku lampahna oge teu benten teh jalma jahat teu ngajenen kana perasaan wanita matak teu aya hartina ngajakan jalma saperti Kang Barjaya mah kitu tah Mang Ki Injani. Mang mah saukur sambung lengkah biwir sambung lemek nepikeun amanat dan hambali anu jadi drungan abet piraku Barjaya oge teu sapamikiran sarta sapamendegan sanes kitu Nyi Mas Injani. Leres kitu Mang teh ayeuna mah langkung sae abdi sareng Cerahmi wangsul ka paguron Macan Bodas atuh Mang Odek matras be ka paguron Jayalaga sakumaha pamaksa dan tikang ngamali teh. Mang Odek ngabagikeun paretepna ka Injani jeung Rahmi. Telila terus nyarita deui bari pamitan. Nya sumohon kitu be eta mah Nyi Mas. Urang pada lumampah moga masing-masing aya dina kasalamatan. Nya ulah aya halangan harungan atuh Nyai Rahmi sing aya dina katenangan sabab geus aya anu nulungan. Tah anggangkeun rasa kasalempangan muga sing tetep aya dina katabahan munggu hirup sok aya bae cobaan. Tah ieu mah urang nyorang lampah sewang-sewangan. Hah? Geus kitu mah harita pada papisahan. Injani jeung Rahmi marulang deui ka paguron Macan Bodas, sedengkeun Mang Odek mah neruskeun lampah rek ka paguron Jayalaga. Wargi Dahlia geningan waktos na kedah dipungkas dewa ya serial si konseleng dinten ieu insyaallah enjing urang lajengkeun deui urang hansa deui kumaha salajengna ieu serial si konseleng pembegia sing teras tiasa ngahibur wargi-wargi di mana we ayana. Atau simkuring sakumaha biasa sejang haturkeun nuhun ieu kanu saratia teras amar ranco dina raduna sewang-sewangan ngadangukeun dongeng Sunda Ti Dahlia aya anu ngalamuan dina Facebook ngadangukeun teh teras dina TikTok sapertos di Marga Asih tuh selalu ngadangukeun. Atur nuhun Risma Marga Asih. Mang Odek mah teu benang di bejaan. Oh, Risma atur nuhun. Teras aya oge dina Facebook. Odoy Slebeo oge manco Muhammad Ansori atur nuhun. Daden Cipteng manco dina Facebook atur nuhun. Teras oge Sukma Wijaya manco di Garut. Siap atur nuhun. Teras Mama Ira di Ranca Manyar oge sami nuju manco. Hatur nuhun pisan. Teras Kang Japra oge sami nuju manco atur nuhun. Ijang di konveksi Makata Pangkalan Raja Majalaya. Salam baktos ke orang Pangkalan Raja. Alah wilujeng ngadarangeukeun sadayana mohon. Kamari mah abdi teh ngahibur anu aya di Warsat dinten Sabtu teh ka Warsat mohon warung Warusa Tangkal mohon di dinya.
Teras di Van Bordir, Cicadas, Apih Negro, Mang Motoy, Mas Bedil dan kawan-kawan. Bude Anu oge manco Kang Genta ngalakukan Facebook, hatur nuhun. Taraju manco aturan Kang Asep Tobrut sareng Ilham Surawung di Ujung Berung. Teh Tita Wahyudin Cibereu manco atur nuhun. Pepen Den Sendal Asmon dicaringin, hatur nuhun, hatur nuhun. Teras oge Bu Hajah Yoyo kumaha damang pabrik kerupuk Sarinah, salam baktos. Oma Weekend oge sami Gemandara Lamang Oma hatur nuhun. Ngadarangukeun dongeng Sunda. Teras aya Mamah Apep selalu manco Mamah. Aya Napoleon Ari, Mamah Lilis Ciwidey, Teh Cucu Cibuntu manco Bunda Dinda, Mama Yeni Sekmir, Madun oge sami manco, Santi Kopo, Encum Ica Majalaya hadir, Aki Kanha. Atur nuhun. Di mana Bon hujan? Palih mana eta hujan? Di dia mah da acan hujan. Cerah benerang. Cerah benerang. Terus oge salam baktos. Anu Saratia teras Bah Jagur kumaha damang Bah di Cigonewa Kang Jun Sarjun pasukan Junti. Sada rehat sadayana. Gaya dina Ginanjar Kawilo jengan. Mama Lilis Ciwidey, Mama Abu di Emong hatur nuhun. Teras Agenda Gopin hatur nuhun, salam baktos. Aya Teh Isar Ibun Wa Uci di Binong, Esti Dago Perantos Manco, Teh Cucu Gerlong Ciau Karapitan, Mama Bayu Iki Ciput di Cinta Asih, Isi Bay Fahrijal Tokyo atur nuhun. Jazakallahu khairan kasiron katampi bisa atur nuhun Kang Fahrijal singga gentosan deui sing tambi-tambi rezekina atur nuhun, hatur nuhun. Bi Cucu Manco sareng Mang Wawan di Cigugur Girang. Teras Anti Kopo, aya oge Andi Endot di Cimohai hadir, Pak Iwa montir AC mobil di Babakan Sari. Teras Bu Hajah Siti Halimah atur nuhun. Aya Pak Jaja di Balai Endah, Warung Bubur Wa Ice Pakartahura, Im Lembang, Jang Uli di Bojong Sayang Rancamanya, Lukman Pasar Baros, Budede Konveksi Bojong Emas, Kakek Agus Derajat, Kagenta Bulia Katapang hadir, Uber selalu manco Dewi Zain, Aya Adila atau nuhun. Nah jaka kembang bet dibinasakeun duka atunya. Pantan padaksa. Daripada ngariripuh nu boga imah. Kudu maraban nu ku. Kita cek sigarang larang eta mah. Teh Mas Majalaya oge hadir atuh nuhun. Mia di Pasteur Singkong Keju atuh nuhun. Teh Ros Ciwalen, Heri Pasko atur nuhun pisan. Ngadarangukeun teras dongeng sunati Dahlia. Pahanapi fotokopi Maleber oge manco selalu. Arul Kimci salam baktos. Tewati Kang Dedi Ciwastra oge selalu manco atur nuhun. Teras Kang Tedi Jelekong atur nuhun selalu mararanco. Mama Jaka kumaha damang di Sapan, salam baktos di Simkuring. Atuh Simkuring anu mancen tugas dinten ieu Deden Mary undur pamit hatur nuhun kana sadeparatosanan hapunten samoga kelapatan sareng kekirangan. Insyaallah enjing tepang deui wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Kena kelengannya Dahlia perungah go goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang cageun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Komceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.